goblok anjing. Iya bapak-bapak kain nyebut badut. Tapi baik nekeun di Zul waing dibales ngan sakali. Jadi nikmati ya. Yo, this is Asep Balon is in the house. Let's go. Yo Dizo sang rapper pedagang topi KW. Kau tawarkan beef, sini ku buat jadi sate. Kau lebih pantas lawan Oklin atau Danila. Ingat, dulu kau jualan aksesoris wanita. Umur sudah tua tapi tingkah bakti natun. Usik aku lebih dulu, persetan sopan santun. Kau sebut aku badut, kau harus hati-hati. I'm Pennywise, killer clown, kau cari mati. Kau bilang banyak yang gagal karena keterbatasan man. Dulu ku tak punya satupun perlengkapan. Laptop hasil pinjaman, earphone, HP tuh rekaman. Tapi itu bukan alasan ku berhenti berjalan. Kau mengemis ke orang minta lagu disebarkan. Ku beri promo gratis, anggaplah ini kesempatan. Tak harus ku bunuh karirmu tak mati terhenti. Kau hidup bagai zombie, sebutku Leon Kennedy. Saat kau menyalahkan situasi dan kondisi, aku dan FT sudah buat konser album sendiri. Kita beda kelas, jelas beda dimensi. Kau pemain takkan Messi, aku Lionel Messi. Persetan dengan hook, ku terus masuk kau ku tanduk. Ambil handuk lalu lempar dan bilang kau tidak sanggup. Kau menyerangku, aku hanya garuk-garuk. Pukulanmu bagiku hanyalah gigitan nyamuk. Apa kau sudah lupa datang ke Majalaya? Kau dan ibu dan jenggot datang bersama-sama. Kau sebut alat recording kami tak layak pakai. Tapi cobalah nilai siapa yang kini jadi bangkai. Bagai parodi, kau harus banyak belajar dari anaknya Psycho-G. Tolong perbaiki artikulasimu yang rusak. Rapmu seperti Lil Pump yang sedang mabuk tua. Sudah tua senggol aku, apa kau pedofil? Kau legend bermobil, playing game but no kill. Aku kan berada di puncak bersama Jomil. Kau masih di underground, lalu jadi fosil. Merasa paling gangsta, kau terus koar-koar. Anggap ini peringatan, jangan lagi cari honor. Kau di sana sini, tak lihat kanan kiri. Senggol nama ini sama dengan kau harakiri. Kau bilang hip hop mati, rima kurang variasi. Coba selami skena ini kau kurang mencari. Hip hop tak akan mati, Resle masih beraksi. Hip hop tidak mati sama Crowbar masih orasi. Oh mamam tak kusia, akan tak kusia. Dan rasakan gimana rasanya. Oh mamam tak kusia, akan tak kusia. Karena ku telah cicipi semuanya. Mangga mama, aing manges biasaan. Sagala geus kapapai citarang tak sama palangkakan. Bener sih kata Rusman, jodoh di tangan Tuhan. Dan mantan dihakan ku babaturan. Nah lainna bebe jamun hayang kasih eta. Ku aing disumbangkeun sia mah kari menta. Tong susu lumputan daku aing moal dikenca. Ngan hampurah we nyada si eta mah sesa. Tapi kalem we da ngeunaheun keneh. Ku aing dijamin mantan aing mah hese ele. Ku sia hayang mah kopakan, ku sia kabeh. Ngan kadeweh nu sok nikung mah modal ngadere. Oh mamam tak kusia, akan tak kusia. Dan rasakan gimana rasanya. Oh mamam tak kusia, akan tak kusia. Karena ku telah cicipi semuanya. Sia mah ciga nada otakna teu jalan. Dahareun di fotoan babaturan kadon dihakan. Tepayukan nu lain ngadeketan urut aing. Hareupeun ciga ucing tukang ciga anjing. Sia jeung si eta mah sarua ruksakna. Sia ibarat pemulung dan si eta runtahna. Teu inget babaturan nu penting terpuaskan. Geung geus mahal sia masih murahan. Baheula aing sok curhat ka sia. Masalah si eta aing mineng nyarita. Tapi na cigana da sia kabita. Jadina ayeuna dihakan ku sia. Oh mamam tak kusia,
akan tak ku sia dan rasakan gimana rasanya. Oh, mamam tak ku sia, akan tak ku sia, karena ku telah cicipi semuanya. Berudak. Oi, Sarian geus nyaho teu? naon sia? Udut aing teh ya. Oh, naon gitu? Naon? Anu sing kayoan. Anu tak-tak nanyengso. Anu kapuran lain. Bihakan ku si itu. Geus Wah, eta kumaha nya? Bae we nya. bae lah. Oh, mamam tak ku sia, akan tak ku sia, dan rasakan gimana rasanya. Oh, mamam tak ku sia, akan tak ku sia, karena ku telah cicipi semuanya. Mamamku sia, akan ku sia. Itu urut aing tingali. Mana? Dibawa ke situ euy. Oh, situ teh nya. Bae nya. Bae lah. Akan ku sia. Panyesan. Payu. Mamam tak ku sia, akan tak ku sia, dan rasakan gimana rasanya. Oh, mamam tak ku sia, akan tak ku sia, karena ku telah cicipi semuanya. Mamamku sia, akan ku sia. Itu urut aing tingali. Mana? Mending jomblo daripada banget jadi bolos. Mending jomblo bikin kabogonu olo-olo. Mending kene jomblo karena geus loba anu jadi contoh. Nu gablek kabogoh otak masuk jadi bodoh. Kahayang kabogohna sagala dicumpona. Nyadar diri manehna saukur di porotan. Indit ka bioskop unggah film anyar tayang. Duit sia beak demi kata. Makasih tayang. Leuheung lamun boga kabogohna soleha. Ieu mah nanyieun dompet kosong siga kopeah. Negara merdeka dibasa keur eta. Sia dijajah keneh musingkeun sarerea. Hayang ulin teu meunang da sagala dikekang. Hirup sia ciga motor anu dikunci setrang. Kabogoh sieuna geus siga ningali macan. Ai ka kolot sorangan sok wani ngalawan. Hayang dikutuk jadi meja parasmana. Siga nama sia keur orokna teu diadanan. Mending jomblo daripada banget jadi bolos. Mending jomblo bikin kabogonu olo-olo. Jadi jomblo mah moal loba nyeri hate. Teu ciga sia anu hirup nangabatin wae. Bisa happy jeung seuri tanpa sieun dinyeri. Hirup enjoy da bahagia mah teu kudu meuli. Jomblo peduli lingkungan teu kudu loba mandi. Unggah panggih kudu mandi lebar hamur-hamur cai. Di lemur batur mah hayang nginum ge hese. Sia micen cai ukur jang manggihan awewe. Jomblo lain berarti aing teu payung. Aing hayang bebas teu kudu ngabaran tiap waktu. Deket jeung sasaha moal aya nu nyarek. Kudu nurut aturan ciga pagawe kahatek. Jadi jomblo mah jauh kana maksiat. Ciga sia anu mesum cara kaliwat. Aing erek ngawiat ieu hiji kalimat. Ingat aing jeung Sarian teh bakal dijemput ku malaikat. Mending jomblo daripada banget jadi bolos.
apa-apa, aku nggak apa-apa. Semoga bahagia kau di sana dengan si goblok eta. Usia jadian Jendu banget poek jika imah keraliran. Meskipun tengah hiji aing tetep ngadoakeun semoga pasti eta apel keluarga dibangsakeun. Salila ieu aing PDKT jeung sia Mang bulan geus siga nyicil mio ka Adira. Deketna jeung aing jadian jeung si beungeut rawing. Nyanguna jeung aing ngaliwetna jeung si aing Anjing kasar. Kesadah sedian acan tapi terlewas aing kapan hari sia tengah hargaan asarai sabeut pas-pasan. Hiji waktu sia bakal ngarasa kaduh hijen udut maha sia kadodot Terus gajian acan padahal kurang. Terus bebeakan pengorbanan ngatur tataian. Awak terus kanya nyerian karena ayeuna geus kaasaan cinta teh bisa maehan tanpa ketihan. Cinta mah emang kadang bisa nyieun buta. Nah aing bisa bogoh kasih luman ciki coba. Aing geus beak sagala, geus beak tanaga. Sia do leungit jiga korek menang beuli ti alma. Mun sia neangan anu duitna loba. Aing mundur aing rumah sajalma teu boga. Tapi mun aing geus sukses erek meuli tank baja. Mobil kabogoh sia ku aing geleng nepi rata. Ayeuna moal karasa da sia keur bahagia. Kalem aing moal ngaganggu deui sararia. Sia bakal nyaho mana anu berharga di saat nu berharga eta atos daya. Geus jadian acan padahal kurang. Geus bebeakan pengorbanan nganutur tataian. Awak terus kanya nyerian karena ayeuna geus kaasaan cinta teh bisa maehan tanpa ketihan. Aku tak apa, aku enggak apa-apa. Semoga bahagia kau di sana dengan si goblok eta. Jadian acan padahal kurang. Geus bebeakan pengorbanan dan ukur tataian. Awak leles kanya nyerian karena ayeuna geus kaasaan cinta teh bisa maehan tanpa ketihan. Dadak geus jadian acan padahal kurang. Geus bebeakan pengorbanan ngatur tataian. Awak leres kanya nyerian karena ayeuna geus kaasaan cinta teh bisa maehan tanpa ketihan. Cinta teh bisa maehan tanpa ketihan. Cinta teh bisa maehan tanpa ketihan. Wah kelompok geus we bawa komedi. Meskipun aing nyaho beungeut sia jika sepanuk caleg, tapi awewe loba keneh da anu embungeun ka sia. Ya bae lah. Pada langsa. Aji kasar.
balik ke dapur, manggih endo kuku lutukan. Pas muka magicom, ajik eueuh sanguan. Lalu aing nge-oh HP bari, mamake boxer atau aya notif apek teh berita UC browser. Ngechat awewe tara dibales, jangar kana sirah dibaca we hungkul sama rukna jadwal imsakia. Tong stres loba cicilan, tenang we tong di pikiran. Hirup teh kudu militan, rada iritan ulah nyinyiran. Kudu tetep seri ulah dilobakeun ngalamun bahagia kita yang nyiptain, bukan Julham Damrun. Walau nyeri kudu seri, bawa kalem we, bawa kalem we, bawa kalem we, bawa kalem we. Hirup mah bawa kalem we, bawa kalem we, bawa kalem we, bawa kalem we. Hirup mah bawa kalem we. Kalem wedah hirup mah moal tuluy ngeunah, kadang di luhur kadang kaos kaki leungit sabelah. Hiji waktu loba duit bagja asa aing gagah, isukna eueuh kuota nyungkeun tetring kasih mama. Kadang hirup mah emang teterusan nyieun bangkar, meuli nasgor kurupukna poho teu didahar. Meseroy kok kabaseuhan hese muruluk, ninyuh midog caina kadon muda ngapuluk-puluk. Hirup mah bawa komedi weh, montong jadi beban, nyage dompet ipis, eueuh keur mayar samatan. Duit ATM teu bisa dibawa da kurang ceban, enjoykeun weh mending genean dahar di uleman. Walau nyeri kudu seri, bawa kalem we, bawa kalem we, bawa kalem we, bawa kalem we. Hirup mah bawa kalem we, bawa kalem we, bawa kalem we, bawa kalem we. Hirup mah bawa kalem we. Ladies and gentlemen, riding in the blue corner, petarung kelahiran Maluku dengan usia 32 tahun dengan tinggi 165 cm dengan jangkauan 60 cm. Alcio Bawa kalem we, bawa kalem we, bawa kalem we. Hirup mah bawa kalem we, bawa kalem we, bawa kalem we, bawa kalem we. Hirup mah bawa kalem we. Yo 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 yo, this is Asep Balon di rumah. Yo, in the house. Aku ingin bercerita tentang keresahanku. Apa ya? Dengerin aja, oke? Oke, Sep. Siap. Madalaya, mana suaranya? Let's go.
Zaman ayeuna loba konten kreator nu ngamodusan talent kudu rada didagor. Neang model gelis keur konten di dunia maya terus pepet ngarep si model daek di kuku maha. Ai saria teh teu payu atau emang teu mampu ngaran karek naek saeutik oge geus belagu. Mun ciangan saukurek neang awewe tong modus nyieun konten teang we ublak ITC. Aing boga carita tentang hiji mangkeluk ngarasa ganteng padahal banget na ciga kewuk di sosmed kawas nu betul padahal wadul kontenna so mamatahan tapi nyatana cabul. Sing loba ngaca meh hirup rada ajeg sia mah da ngacana dicai kokobok warteg. Followers loba lain harti sia bisa ngaraja di kuburan moal ditanya followers baraha. Lige kalapan kontena teu hade tapi asa ngaraja. Tuta lige kalapan ngabaperan awewe geus asa panggantengna. Neng, boleh minta WhatsApp gak? Kita bikin konten bareng yuk. Aku butuh talent nih. YouTuber, feedgrammer, nepi fotografer sararua loba nu jelemana teu cager. Modal kamera ngarep bisa menangkeun model sugan beunang mimilikan geus jiga masang togel. Beres photoshoot teu hilap DM-an mun si modelna nyangut langsung beberebetan. Pas foto geus jadi pasti si model menta balesna minta nomor kamu aku kirim via WA. Geus menang WhatsAppna langsung nyieun rencana pokona mah kudu beunang kumaha we carana. Mun gombalan receh teu neurak langsung pamer harta pake kabeh cara dah hayang menang jero calana. Halo AA fotografer cara sia katebak teu kabeh awewe bisa ku sia dijebak. Ku aing bocorkeun kabeh tah ku sia deureuh samarukna aing teu wani da emang teu. Ampun, abi mah teu wani da asli heureuy da si Pixi teh nu nitahna. Naon maksudnya bawa urang? Terus ya, Terus iraha. si Eta jeung si Deki nitah Si urang. Giri gara-garana da si eta curhat kan. Wah, sia. Teuing urang mah teu nyaho. Urang gitu apa? Amu. Nah, aing nyanyi Jadi aing kasalahkeun nih. Aing teu nyaho. Tadi Sia nyanyi nih. Pixi, pamajikan maneh teh keur hamil siahnya. Lamun ayeuna maneh kitu kabatur, sia budak maneh engke jaga ku bahagia. Amit, sia banget amit. Banget kotak di sound system aja. Lah geus ya, abi angkat dibayarnya itu si Mama nih tah ya galon. Ayeuna assalamualaikum. Aing mah Gara-gara si Kewu. Waalaikumsalam. Yo, this is Asep Balon, si tampan rupawan tanpa kalangan. Selamat Hari Buruh Nasional. Mayday, 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 Mayday. Iya hiji carita aing basa harita gawe jadi kulit di pabrik awak asa kasiksa tapi mun teu gawe aing rek dahar di mana sametan di warung erek saha anu mayarna gawe bagian penting uihna enjing karek sare ngalenyak berangna kudu geus eling gara-gara opersip aing kudu maksakeun hudang pas gajian mah angger be aku bayaran hutang saat batur karawin aing masih ngabatin saat batur arulin aing ngagugulung mesin gawe ditutunjuk batur aing mah geus biasa tanggal kora hura-hura tanggal kolot puasa. Bos perhatikan nasi buruh gawe kersia tepaduli berang atau subuh aing prihatin tapi iya kanyataanna karyawan nu ripuh tapi nu beunghar durunganna. Sia teh gawe apa digawean bro? Yo, this is Asep Balon, si tampan rupawan tanpa kalangan is back ya. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Check this out. Loba nu ngaku jelema berpendidikan tapi nyatana manehna teu boga pendirian. Sakolana luhur tapi pohokan nu jadi dulur. Otak disakolahkeun tapi mikir make bujur. Loba nu hese gawe padahal mah sarjana S1 S2 tapi kadon gawe di Alfa. Ijazah aing pake C tapi aing mah pede karena sukses teu cukup ku gelar menang pamere. Pendidikan di dieu ngan saukur kata-kata jarago komentar karena kurang na minat maca. SMA di Batur geus nyieun robot cenggir bom. Budak sakola di dieu masih saribuk nyieun TikTok. Aing wani ngadu jeung nu ngaku loba ilmu dan nu bener pinter mah ngan hiji banding 1000 karena ilmu sabenerna nu sia kudu boga aya di kahirupan lain saukur ti sakola. matakna yang naon sakola mun sia ukur nyusahkeun indung jeung bapa.